Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun sumkuring Muhammad Fahri Yulianto di kelas 11 IPA 3. Abdi di dieu bade ngadugikeun tugas novel bahasa Sunda. Mimiti novel abdi ngaduhan judul Surat Wasiat karya Samsudi anu diterbitkeun ku Kiblat. Temana nyata petualangan latarna nu mimiti latar tempatna perdesaan sareng perkotaan, nu tilu latar waktuna isuk berang-berang sareng peuting, nu tilu latar suasanana sedih, bahagia, kesel, jeung reuas. Nu katilu galur maju, tokohna Suntoyo jadi tokoh utama. Nu kadua Pamurdiam jadi Bapak Kukut Suntoyo. Nu katilu Arsim lanceukna Pamurdiam. Nu kaopat Sutrisno Bapak asli Suntoyo, nu orang Jawa, nu orang Jogja. Nu kalima Sumarto aki asli Suntoyo, nu ngagaduhan usaha batik di Jogja. Nu kelima penokohanana nu mimiti Suntoyo, Bageur Sabar. Nu kedua Pamurdiam, Bageur sareng penyebar. Nu katilu Arsim Licik. Nu kaopat Sutisno bapana tos pupus. Nu kalima Sumarto akina Bageur. Dilajengkeun ku nyaritakeun deui carita novelna ku bahasa nyarila. Jadi Suntoyo ieu dikukut ku Pamurdiam ti aalit. Mamahna Suntoyo pupus, bapana Suntoyo ge teu lami ngiring ka bapana ka mamahna Suntoyo ngiring pupus. Janten Suntoyo ti alit sareng Pamurdiam kaleresan basa bujang. Pamurdiam teh gering ripuh. Janten wa Arsim teh nu rakana Pamurdiam kaceplosan nyarios Suntoyo teh anak angkatna Pamurdiam. Janten wa Arsim miwaran ka Suntoyo milarian akina di Jogja anu gaduhan usaha batik terkenal. Terus Suntoyo teh janten reuas kusabab di usiana anu bujang keneh. Atos bujang salami bujang dikukut ku Bapak Kukut sanes ku Bapak asli. Kusabab Bapak aslina tos pupus. Enjingna Suntoyo pamitan karerengcangan anu aya di kampung Pamurdiam sareng kasadayana. Suntoyo teh angkat we ka Jogja milarian akina anu ngagaduhan usaha batik di Jogja. Ka Suntoyo teh ka Jogja naik kareta. Salami di kareta Suntoyo teh masih galau. Suntoyo teh teu ngeunah hate kusabab ninggalkeun Pamurdiam. Kajeun Pamurdiam teh bapak angkatna Suntoyo angger nyaah ka bapak angkatna kusabab Pamurdiam teh bageur pisan ka Suntoyo ti aalit tos dianggap jiga budak sorangan. Saterusna di kareta Suntoyo teh mikiran eta kegelisahan hatena nepi ka kasarean. Hudang-hudang teh aya suara di stasiun anu tengtong-tengtong. Suntoyo teh gugah turun weh di stasiun. Di stasiun sidikan Suntoyo teh teu apal kaler kidul. Langsung nanyakeun ka tukang beca. Ku tukang beca teh
dibawa we heula ka hotel da pas dongkap teh tos sungi ame Suntoyo istirahat heula. Tapi Suntoyo teh mekalna teu sabaraha janten nyarios ke tukang beca nyandakeuna ka hotel anu tong saya teuing anu sederhana anu alit geuios nu penting mah tiasa diboboan. Suntoyo teh istirahat teh di hotel eta. Isukna Suntoyo mulai milarian usaha batik akina sareng milarian anu namina Sumarto. Sumarto nyaeta nami akina. Janten akina namina Sumarto. Dipilarian sajogjaeun Suntoyo teh bari liburan weh dasidikan orang kampung ulin ka Jogja. Jadi asal beda. Suntoyo ge hese ngomong kajian orang Jogja aya logat-logat medok Jogjana tapi angger Suntoyo dililitik nggunakeun bahasa Sunda. Jadi Nyunda di Jogja. Suntoyo teh milarian terus menamina pakarsin menamina Sumarto nyata akina. Jadi akina teh Sumarto. Tah pas Suntoyo teh nanyakeun papanggih ka hiji jelema. Hiji jelema teh bisa ngomong Sunda. Suntoyo teh atunya puguhana panggih jeung orang Sunda di lembur batur di lembur sorangan Suntoyo teh lemburna di Jogja. Jadi janten Suntoyo teh ngobrol we bari jajan jeung orang eta teh orang Sunda eta teh jajan-jajaneun nu di Jogja sidi geus mah ngareunah mareulah deui janten Suntoyo teh wareg geus dila ngobrol Suntoyo teh dieu ke di taman jeung orang Sunda nu tadi. Orang Sunda nu tadi teh pas nanyakeun di mana hotel Suntoyo. Suntoyo teh ngabejakeun hotelna anu alit da ameh teu mahal teuing mayarna. Suntoyo teh geus ngabejakeun hotel manehna di mana langsung balik ke hotel da manggihan akina henteu manggihan usaha batik akina henteu tapi manggihan orang Sunda. Jadi Suntoyo teh gumbira pisan bisa panggil jeung orang Sunda, bisa kenalan jeung orang Sunda di lembur batur di lembur sorangan. Teh pas nepi imah Suntoyo teh ruas pisan. Intina mah ruas pisan. Pas nyodok saku dompetna teh eueuh. Dompet teh nu tadi teh meureun copet ti Sunda. Copet ti Sunda gawe ka Jogja. Janten Suntoyo teh sedih pisan. Untungna teh duitna teh teu kabeh disimpen di dompet. Sawaretna disimpen di tas. Ameh jaga-jaga da Suntoyo apal di terminal teh loba copet, tapi Suntoyo teu kecopetan di terminal, tapi di taman jeung orang Sunda nu tadi. Sebenarnya mah orang Sunda nu tadi teh bahasa Sundana teu Sunda teuing, tapi Suntoyo sidikan orang kampung babari ditipu ku batur. Suntoyo teh sedih duitna ngurangan. Alas ya ieu kumaha ngurangan dibanding Aki Sumarto can kapanggih jeung usaha batikna Suntoyo teh. Sedih we, tuh istirahat da capek. Isukna Suntoyo teh milarian deui akina. Tos we kitu terus teka pendak akina teh. Teka panggih akina teh. Da Jogja teh lega, komo nu usaha batik ge loba. Jadi Suntoyo teh lieur. Tos lami pisan Suntoyo teh loba pisan ngalaman kejadian anu pi kasediheun jeung pikarunyaeun. Minang pisan Suntoyo kalingitan duit. Tapi Suntoyo sabar pisan. Minang Suntoyo dibodoh ku batur. Dibuli lantaran ongkona orang Jogja tapi nyariosna Sunda. Janten Suntoyo teh dibuli ku orang Jogja, disisiri. Terus lami pisan Suntoyo teh kenal sareng Padirio teh anu boga pademelan di rumah sakit. Kebenaran Suntoyo teh atos heep. Janten Suntoyo teh damel di rumah sakit lantaran dilebatkeun ku Padirio. Terus lami damel di rumah sakit Suntoyo teh sidikan orang kampung jadi teu merenah pagaweanna. Jadi we Suntoyo teh dikaluarkeun ku Padirio. Tapi Padirio teh
karunyaeun ka Suntoyo. Janten Padirio teh ngabantuan Suntoyo neangan akina. Da sedikan Padirio teh orang Jogja. Jadi babari kapanggih akina teh anu ngaranna teh Sumarto. Jadi geus panggih jeung akina, Suntoyo teh dibere duit loba ku akina. Suntoyo teh pelukan jeung akina bari ngomong, "Aki, ieu Suntoyo." Suntoyo teh ngalepas karinduan jeung akina. Tapi teu kungsi lila baturan pamurdiam di kampung nelepon ke HP Suntoyo. Cenah mah pamurdiam teh beuki ripuh geuninna. Suntoyo teh luas jeung panik. Janten Suntoyo buru-buru balik deui ka Bandung, ka Sunda. Pamit jeung akina, tapi janji ka akina men pamurdiam geus sehat, Suntoyo bakal balik deui ka akina. Da akina teh beunghar, jadi dibere duit loba. Pas balik deui ka Bandung, ka lemburna pamurdiam di kampung, Suntoyo teh luas. Pamurdiam anu bapak kokutna tapi bager beki ripuh geuringna, ripuh pisan. Kaciri tulang tangkalengna. Janten teu aya dagingna kadi tulang hungkul. Geus teu bisa leumpang, ngagolere ngajepat. Suntoyo teh langsung ngabawa pamurdiam ka rumah sakit. Da asal lama baheula mah basa saacan Suntoyo ka Jogja, rek ka rumah sakit teh teu meunang ku Arsim lanceukna pamurdiam. Cenah mah bisi dibelek pamurdiam teh teu tega bapak sorangan dibelek ku rumah sakit. Tah ayeuna mah Arsim teh geus eueuh. Arsim teh ongko nitah ka Suntoyo niakeun pas pamurdiam, tapi Arsim teh kabur mawa duit pamurdiam teu balik deui nepi ka Suntoyo balik deui ka Bandung. Nepi ka Suntoyo balik deui ka kampung. Terus pamurdiam teh dibawa we ka rumah sakit ku Suntoyo. Da Suntoyona tos gaduh artos seueur ti akina nu di Jogja. Geus dirawat sapoe 2 poe mah pamurdiam teh geus sehat, dibalikeun ti rumah sakitna ka bumina deui di kampung. Cek Suntoyo teh, alhamdulillah bapak kukutna sehat deui. Janten aya dagingan deui, teu tulangan keneh, teu tulangan deui. Tah geus sehat deui, geus bisa ngomong bapak kukutna, geus bisa leumpang. Suntoyo teh inget kana janji ka akina, mun pamurdiam geus sehat bakal balik deui ka ditu. Tapi Suntoyo geus sedih soalna Arsim geus eueuh kabur. Jadi pamurdiam sorangan di kampungna. Sabab kitu Pak Suntoyo teh ngajak ka pamurdiam. Pamurdiam hayu ngiring ka Suntoyo ka Jogja sareng aki anu usahana batik. Tapi pamurdiam teh sedikan orang Sunda mah bung ninggalkeun lembur sorangan. Jadi pamurdiam teh nolak Suntoyo. Bae we cenah bapa mah di dieu da loba eta tatangga ge nu nyaraah da boga lanceuk teh karon kabur basa bapa gering. Suntoyo teh teu maksa, Suntoyo teh indit we ka Jogja deui ka akina deui. Terus Suntoyo teh pamit ka bapana sareng ka tatanggana anu sanes nu bager ka pamurdiam. Pak RT ge bager ke pamurdiam. Suntoyo balik di ka Jogja bari janji ka pamurdiam rek bulak-balik sabulan sakali ngalengokan pamurdiam. Nyaeta bapak puputna bari ameh pamurdiam teu gering deui. Tapi Suntoyo ge kudu buru-buru balik ka Jogja, inget kana janji manehna ka akina. Suntoyo teh balik we ka Jogja, panggihan deui jeung akina. Akina teh bahagia we, akina teh gembira we papanggih deui jeung incuna anu salama ieu teu aya sareng teu kenal. Sakitu wae ti abi, mohon hapunten bilih seueur kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.